ngalakoneng menang loba ka Ciawi jeung Kang Epi yuk urang ngadongeng teh manawi bahan katampi. Haturan mitra tepang deui sareng pidangan dongeng mugia mitra sadayana daramang teu kirang sawios-wios. Mitra sapertos biasa ieu dongeng kapidangkeun ngalangkungan channel YouTube. Anapun sarios nuju dipedar judulna lalakon si Bagja bagian anu ka-33. Kengi ngareka cipta bah arga atanapi bah pendi SJ Citra Warga di Bandung Jawa Barat. An oge maos ieu carios. Dahar bandros make saos dahar teh diciwitan. Supados teu nyong cai waktu sedongengna urang kawitan. Jentrengkeun kasapina gelikeun sulingna nayaga. Karewas Yati teu nyalahan si Gejul Kardan nyampeurkeun gabrug ngarangkul Yati badis ucing ngarontok beurit. Untungna Yati teu cileureun manehna rikat ngajiwar Kardan ti jongjolong. Rek ngarontok boroan kalah ngabulasin mokaha. Mun nafsu setanna wubuh ngababelah. Nanaonan sia teh setan? Yati nyureng bari unur-unuran. Nyingkahan panarajang Kardan. Tekei seur kabisaur yayangku meningge hai ur Kardan rumah lame bari ngangseg ngadeuketan Yati disedekeun kana sisian dipan. Aya jelema nirca ka bina-bina tedek. Yati nya ante suka digegeuleuh jelema saliwat bari diimah jeung aya salakina. Bari ngomong kitu teh teu anta parah deui. Suku Yati meta ditacungkeun satakerna kana palangkakan Kardan beneran pisan tebah bobogaanana. Aduh, during kunti sia, setan bikang sia. Gagaduhan aing ditajong, aduh. Kardan ngoceak. Panajong Yati matak seueul tembus karasa kana jajantungna. Kuniang Kardan hudang kusiwal ngaluarkeun pakarang nu disimpen lebah tonggongna. Nan ieu mending pasrah semerah nada asmara Kardan atawa perlaya ditubers palati. Kardan geus teu mampu ngarayu Yati ku cara lemes. Da buktina Yati kalah ngalawan. Bayan kitu teh ceuk ujaring ahli kikituan mah cenah ge mun cinta atawa kahyang lalaki ditolak nafsuna sok mingkin galak nagalaksak kumaha we. Patah hayam jago can hasil nafsu wirahina kahayam ikang mah terus we diuber-uber gitu Kardan ge teu metu dirayu ku jalan lemes jalan kasar keluar tur dipihar aya hasilna nya Kardan ngaluarkeun balati laju diamang-amang kana beungeut Yati puguh we tumrapna ka Yati teu wudu jajantungna ngageter kudu kumaha pipetaeun nah sumerah pasrah ka bajingan nah ngalawan. Tapi manehna boga tinimbangan alus basana tinimbang digegeuleuh deungeun kajeun teuing perlaya keur ngajaga kahormatan dirina. Antukna Yati ngacorowok satakerna, tolong. Yati ngoceak sabaraha kali. Bareng jeung eta Kardan geus poekeun ngan kabrug we ngarontok agak Yati sungut Yati dibekem sangan teu jorowokan minta tulung. Goblok sia. Teunya kanyawa kepira rek dipikanyaan kalah ngalawan ceuk Kardan teu eulem-eulem ngomongna ditompokeun kana ceuleuh Yati nu ngayak-yak sawan. Kardan renghos badi subegu nyusud labokeun sahayang nama ngagalentor si Bahenol tapi Yati sateka pola ngalawan leungeuna nyakaran beungeut Kardan.
sedangkan Tarya mitra nukur aya di luar ngadenge Yati tulung-tulungan teh narasa rewas kunaon Yati betulung-tulungan laju Tarya rek asup ka imah buka panto teu bisa sabab panto ditulakan ke jero anu sejena ukur ting laliu we teu ilu biung sabab disalahkeun ku Kardan. Tarya nyaan bingung naha panto nulak di jero. Aya naon ya? Nah, patut tulakan. Tarya ngagentraan pamajikanana. Tapi eueuh jawaban. Hatena beuki marudah. Ceprot, panto dejekan teu bisa muka da pugun tulakan jaba dikunci. Preleng Tarya ka pitir imah. Ceprot ngajejeg panto dapur. Blak muka. Suk ka jero imah bari napas reng haperanjug perbawa guru jajantung. Kajero imah urus saha terus ka kamar hareup urutan ngariung lebeng nya geus moal boa pasti aya di kamar paragi sare manehna jeung tak Yati uding-ding nafsu Tarya nguniang lir cai asap ngagogolak ditahir seuneuk ngababela setengah ngajleng manehna asup ka jero kamar. Setengah ngajeleng manehna asup ka jero kamar. Ana lol, ana pres. Songo balati mapangkeun dadana. Teu majar kumaha. Bro, Tarya ngacurah roh. Leungeunna nahan geuning nu ngaburial tina sisian balati nu lancep page. Modar sia Tarya. Ulah we aing ngasaan pamajikan teh goblok. Tapi rangasaan. Kardan geus inget temah wadi. Jatining kemanusaanana ilang diganyang godaan setan. Kang Tarya. Yati ngajerit ningali salaki ngacoprak baloboran getih tina dadana. Ngadenge sumamatna jadi pamajikan jeung ngarasa gede dosa geus tambelar. Tarya nyoba-nyoba maksakeun nguniang hudang. Aran, nasihat teh setan kabina-bina teuing. Iblis leuwih teh iblis, setan leuwih teh setan. Iya Tarya arajang Kardan ku balati. Nu cikene dicabut tina dadana. Ku kitu teh saharita bumi alam poek petenjoan ranyai karone beureum jeung rupa-rupa deui. Leng sirah ngubreng ngubeng. Bro. Sesa-sesa reng hapna. Kasakseni kene ku Yati. Waktu sanase mitra. Salienten buasan enten kasih koneng nyiar gula hapunten ada hapunten dongeng urang ecag heula nya. Atur nuhun kana sagalurupi perhatosan mitra sadayana utamina kanu parantos subscribe ngalai sareng komentaran. Anu teu acan mangga diantos hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kasirangan. Insyaallah baharga nepangan deui dina terasan dongeng lalakon si bagja bagian anu ka-34 masih dina channel YouTube Pendi SD Citra Warga ieu. Caga.